Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Muhammad Farah Aidil Fikri wawakilti SMP Negeri 26 Depok. Hiji leuweung geledegan karya Surahman R. Aya tulang nyangsang dadahan deudeuh sesaraga harujutan lang layangan teu kapuluh teu karucut di hiji leuweung geledegan tangkodekna dirangkeun ari deudeuh topi wajah bangkara tadah ti hujan bedil sekin darupuyuh lumpuh di hiji leuweung geledegan kamana pasukan tempur ilahanna cacak ka basisir kumpul teu meuni rampak tembak kahormatan di hiji leuweung geledegan jenglahanna di taman pahlawan eudeuh aya nu ngandi beh ngaranna dina daftar kapanggih di embohan catatan ilang raratan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.